wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Tia Septiani Jaros. Abdi di kelas 10 Di dieu abdi bade ngadongeng nu judulna Sasakala Gunung Geulis. Kacaritakeun zaman baheula aya salaki pamajikan nu geus lila ngawangun rumah tangga. Tapi tacan dipareungkeun boga anak. Salakina kacida pisan hayangan boga anak. Manehna gateun nanada kanu kawasa sangkan gancang dipareungkeun boga anak. Kacapkeun dina hiji peuting salakina teh meunang wangsit. Yen manehna teh kudu ngajujuk hiji tempat nu pernah aya di belahan wetanan lembur nu dicicingan ku maranehanana. Nu jadi salakina kudu ngajujuk hiji gunung kalayan kudu tapa eta gunung. Isukna manehna nepikeun impianana kanu jadi pamajikanana. Pamajikan ngajuluk sangkan salakina daduhan panuduh nu datang dina impianana. Tuluy wae nu jadi salakina indit ngalagak ngajujuk hiji gunung pikeun tapa nedak kanu kawasa. Saanggeus manggihan gunung nu dimaksud uyuh jeung panuduh dina impian, manehna deur wae tapa saulad 40 poe 40 peuting. Dina maleuman peuting paanggesan manehna didatangan ku hiji putri anu geulis kawanti-wanti endah kabingung. Eta teh putri anu ngageugeum gunung nu keur ditapaan ku manehna. Nempo putri anu kacida geulisna, manehna lat poho kana maksud anu saestuna. Tut manehna nepi ka daek ngawin eta si putri. Padahal eta putri teh oray kajaden saanggeus 9 bulan salakina ini. Pamajikanana mapai-mapai neangan nu jadi salakina. Tungtung nama manehna manggihan salakina keur dibeulit ku oray anu kacida badakna. Pamajikanna kacida pisan luasna. Pamajikan ngarasa melang kana jadi salaki. Sieun salakina dilegleg oray. Bekat ku nyaah ka salakina teh. Pamajikanna teh satekah polah neangan akal pikeun pikeun maehan eta oran. Breh kacipta piakeunana nyaeta ngeureun eta oran. Teu fungsi lila oray teh beunang ke kaureun. Sabab eta oray kacida gedena, oray teh digusu kuda dibawa turun ti luhur gunung. Saanggeus tepi ka hiji tempat, kuda teh dicangcang dina hiji tangkal. Kiwari tempat nyangcangna nyaeta kuda teh katela lembur cikuda. Barang kasampak eta oray rek dipaehan ku pamajikanana. Salakina geuwat ngahalangan sangkan pamajikanana tong maehan eta oray. Sabab tetempoan salakina mah eta oray teh putri anu kacida geulisna. Pamajikanna kacida pisan beuki. Kusabab keheul eta oray dipaehan ka asup salakina nu geus teu inget deui ka pamajikanana. Heuleut saminggu ti harita eta bangke oray jeung layon salakina teh ngiles taya raratanana. Cek carita mah ngajadi oray nu tuluy nyicingan eta gunung nu kiwari katelah gunung geulis nu pernahna di Jatinangor Kabupaten Sumedang. Tah sakitu wae nu bisa abdi tepikeun dina dongeng ieu. Hampura bilih aya kelepatan. Hampura pisannya satur nuhun nu atas nonton video ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.